توفيق لمكارم الأخلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم على الإطلاق اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة والإرشاد على سبيل الحق وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم إبراهيم علمنا أما بعد أصحاب الفضائل حضرة المكرمين para alimil ulama, para kiai, para sesepah bini sepah, para asatid, para hujaj, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori sadayana kusim kuring pribados biasa disebat namina hiji-hijina insya Allah pamugi-mugi temirangi rasa ta'zim hormat kaula ka para beliau semogiana orang selaku pengikutna sarang-sarang nyuhunkeun doa ka Gusti Allah pamugi-mugi guru-guru orang sadaya, para kiai, para sesepuh, para asatid, para qori beliau senantiasa ditambih keberkahan sinaran kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Oke, terlepas segenap aparatur pemerintah selaku sohib wilayah kawit di bagian paling tertinggi nepi ke bawah Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Kepala Pemuda, Ketua DKM Masjid Atanapi Musola sadayana kusim kuring pribados tetiasa disebat namina hiji perhijina pamugi-mugi tengirangi rasa hormat kaula kepada beliau terkhusus teristimewa anu sangat kula hormati tur kula banggakeun segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos berjuang bersikeras mencucurkan keringat mengeluarkan tenaga sinaran pemikiran sehingga alhamdulillah acara pada poe ieu berjalan dengan lancar. Urang doakeun sareng-sareng pamugi-mugi perjuangan sadaya panitia dibales ku Allah jeung limpahan keberkahan amin. Oke, terlepas anu kaula hormati tur kula cintai para tamu undangan terkhusus ahlul qaryah Lembur Cikentrung, bapak-bapak, ibu-ibu, para bahyai, para ibu nyai, para pemuda, para pamudi, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, salikin, salikat, santriyin, santriya, muhsinin, muhsinat, rahimakumullah. Sadayana anu tos hadir di tempat ini sareng-sareng kula kempal silaturahmi hormat niat ngaji dikemas jeung acara peringatan Maulid Nabi pamugi-mugi sadayana kenging barokah magfirah ti Allah Rabbul Izzati amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalayan sebab nikmat rahmat agung ti Allah orang sadaya tiasa kempal sarang-sarang nasarufkeun rasa syukur kaula ka Gusti Allah ditandani dina hati masing-masing niat ibadah ka Allah jeung diiringi jeung hati anu sangat bunga penuh jeung kebahagiaan kalayan sebab pada poe ieu masyarakat Cikentrung sareng-sareng ngabulyakeun ngagungkeun peringatan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kaula pribadi Al-Fakir Munawir Hidayatullah dongkap kawit asli di Serang Keramat Waktu pertami niat nyambungkeun tali silaturahmi kedua niat ngagugurkeun amanah terkhusus ka para kiai ka para abuya ka para ajengan menta dihampura dohiran mabatinan sebab jujur seribu jujur Munawir lamun rek ngomong tobeat asli membahasa Jawa Pak aslina Jawa Serang
istri ti Jawa, asli kawit ti Jawa, tapi diundang ku Kaheri, ku Kasadat supaya orang bisa dongkap di daerah Sunda. Cekula ka hampura, kula mah aslinya Jawa. Kira-kira lamun ngomong Jawa ngerti teu? Ngerti. Lain naon da bisi urang ngomong Jawa tapi malongo be ngarti teu kadahar moal gitu. Jadi artinya kieu, kaula mah geus niat silaturahmi, kadua ngagugurkeun amanat. Naon amanatna? Ieu amanat berat. Cek Kaheri kaji ketulung babarkan mau ido hasanah seputar maulid Nabi. Mun cek urang nama mau ido hasanah eta pitutur kang bagus, nasihat anu hade. Jujur para kiai, para bapak, mun kula dipiwareng ngomongkeun masalah pitutur anu bagus, saharusna sakuduna anu bicara ge kuduna jalma anu bagus, kuduna tingkah lakuna ge hade. Jujur, anu berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, can tentu lebih alim daripada anu ngadangukeun. Yakin al-fakir hamba doif tidak lepas dari kata naif, penuh noda dan dosa. Maka sapantasna sakacan kurang ngababarkeun naon anu tos jadi kewajiban, menta nyuhun dihampura dohiran wa batinan, ridon bigoiri suktin. Manusia biasa pasti aya kesalahan, pasti aya kelepatan. Segala kehilapan menta dibenarkeun jeung cara kekiai yang atanapi kesantrian tujuanna milarian kemaslahatan. Abagusana yakin dongkap langsung ti Allah. Munawir hanya penyambung lidah, boga harapan mugi-mugi bisa jadi hidayah, janten tetambah amal ibadah. Urang hadir di dieu kabeh kenging barokah anu berlimpah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Singkatna ibu bapak, supaya panitia ngamodalan tenda, ngamodalan sound system, sakabe supaya ternilai ibadah, jeung aya di pengker kula aya sepanduk ieu pun aya modalna. Jadi urang mah moal bakal panjang-panjang teuing, cukup rek ngagugurkeun amanah naon anu ditemakeun ku panitia. Ayeuna urang rek baca, lamun tos beres dibaca berarti ceramah urang beres. Sepakat teh kira-kira? Atuh we hade kitu Bu. Cek santri dia ge ngomong dina kitab Ta'limul Muta'alim, idza ra'aita rajula yuksirul kalama fastaiqin bi jununihi. Bila mana anjeun ningali jalma anu loba omongna, yakin dina hate berarti jalma gelo. Jadi nu hakikat nu loba omongna mah sebenarnya jalma gelo. Oh, nu loba omongna mah sebenarnya jalma gelo. Berarti lamun ibu-ibu loba omongna berarti ibu-ibu jalma. Lamun bapak-bapak anu loba omongna berarti bapak-bapak jalma. Iku ge munawir, lamun ayeuna loba omongna berarti munawir jalma. Geus lah sakieu bae ceramahna daripada urang dicikentrung digelo-gelokeun ibu bapak. Jujur kula di mana-mana ceramah can aya nu wani ngagelo-gelokeun kula. Nabi urang cikentrung wani jasa sembari malotot gelo cenah. Mata kula terima tepundung senajan kula digegelokeun, sebab jujur kaula lamun dibejakeun termasuk jalma gelo nerima, sebab jalma gelo mah teu katanggung dosa. Bener teh? Cuma kula pikir karunya kieu lamun nu ceramah jalma gelo atuh komah ngupingkeun kitu doang. Bener teh? Berarti mah lebih parah gelona. Berarti geus kieu ayeuna mah judulna ngajina diganti bae pengajian Maulid Nabi bersama jalma gelo gitu bae. Jadi supaya sanajan salah temenan dosa itu ibu bapak. Jadi guys supaya singkat kaula baca ieu merekna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan tulisannya SAW, kunaon diseri. Orang membaca seluruh bae, panitia nulisna SAW, ulah baca SAW. Ku sabab SAW singkatan. Nu ngaran singkatan memaknana ge masih umum. Urang bae ibu bapak kadang ada ngajar santri nulis di papan tulis Allah SWT, kan maksud kula mah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena santri kula teu ngarti, haji Allah SWT eta artina Allah sewotnya. Heeh bener teu salah. Artinya naon? Masih umum, boga bisi boga maksad dia, maka kula baca seluruhnya Nabi Muhammad SAW. Temana kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang akhlakul karimah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina judul ieu tema sepanduk merekna peringatan Maulid. Merek Maulid ditulis ku tulisan Indonesia. Ieu dilalah nandakeun berarti Maulid eta sebenarnya mah asal ti bahasa Arab ngantos jadi adat jadi budaya orang Indonesia terkhususnya masyarakat Banten. Buktinya
merek maulidnya ditulis pakai tulisan Indonesia. Ia ngabuktikan berarti secara tulisan maulid iya ibu bapak tos asup bahasa adat sanajan ia asalna kawitna di bahasa Arab, tapi beda lamun secara lisan. Kebiasaan lisan kurang Pandeglang, kebiasaan kurang Serang, lamun ngomong maulid kadang-kadang ayat nu teu pake maulid, kadang ayat nu pake maulud, bahkan anu luwih kaprah muludan iraha, bener teh? Berarti nu ngaran tulisan mah cukup lobana rata-rata make maulid, tapi secara lisan biasa kakuping kaceli pula aya nu ngomong maulid, aya nu ngomong maulud, aya nu ngomong muludan. Menurut ibu-ibu maulid maulud muludan anu luwih hade nu mana? Nu mana? Maulid. Hoi. Maulid mulud atau muludan? Sakabeh bener luwih hade menurut pula hari kanggo ibu-ibu masyarakat kampung mah mending make muludan. Kunaon dia mending make muludan? Ari muludan mah bahasa asli adat Serang. Artinya senajan ibu ngomong muludan iraha bisi kadangu ku santri aya nu ngaros lain ngomong muludan eta sigotna naon kelimahna naon enak ngejawabna eta mah sigot bahasa Jawa teu aya kalimah teu aya lafadzna jadi eta mah tos jadi kebiasaan ngeunah jawabna. Beda lamun urang ngomong maulid ngomong maulud bisi kapanggih jeung santri alat ari santri alat resep aya bahasa Arab kok langsungnya ditaros naon kalimah mana naon sigot mamang ari ngantri itu masalah bisi ari ibu-ibu ditaros ngomong maulid eta bahasa naon atuh Arab kalimah naon bisi teu jawab maka geus ari ibu mengeunahna make muludan bener teh walaupun kabeh bener maulid bener maulud muludan nu salah molot jeung meleh ulah. Lamun molot sakurang Serang mah hampura Pak sebeuh artina molot. Jadi lamun loba dahar molot aing mah eta sebeuh maknana. Lamun meleh berarti ngalede. Peringatan meleh Kanjeng Nabi teu pantes. Maka make maulid, make maulud, make muludan secara lisan eta bagus, tapi rata-rata lamun dina tulisan ngan saukur make maulid atanapi maulud sebab nganisbakeun urang hormat Kanjeng Nabi asli ti Mekah, asli ti Arab berarti make lagi bahasa Arab. Maka berarti lamun ningali makna rek make maulid, rek make maulud mangga sebab makna nama arti nama tujuan nama memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi lain eta kelahiran sampai dirayakan gitu sampai di bulan Rabiul Awal di mana-mana rame kunaon gitu sebab ieu kelahiran makhluk anu paling agung. Lamun ieu judulna kelahiran Mang Umar, Mang Sahroni, Mang Kamsin itu jadi masalah diramekeun bae. Orang ge moal bakal milu-miluan lamun ieu kelahiran Mang Kamsin, kelahiran teh Sarmiti, kelahiran teh Romlah, teu miluan. Tapi ieu mah kelahiran makhluk anu paling agung. Wulidal musarraf. Saha dilahirkeun jalma anu paling dimuliakan Allah fi Rabiul Awali, dina bulan Rabiul Awal. Wal qalbu yahfa wal kawakib tanjali. Biasa ibu-ibu selawatan maapal artinya berarti pantes lamun urang ngamuliakeun Kanjeng Nabi lewat kelahirana sebab kok edahna kieu ida utlikal maulud awil maulid ma'a adamil qorina yang sorifu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana diitlakeun diucapkan merek maulid atau maulud berarti lamun teu dibebarengan ku aya lafaz setelahna eta nasorupkeuna eta tujuanna kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi berarti tujuan utama mah kieu di mana urang ngayakan perayaan maulid berarti urang teringet ka kelahiran Kanjeng Nabi. Lamun tos inget ka kelahiran Kanjeng Nabi yakin pasti emut ka Kanjeng Nabi. Lamun tos imut ka Kanjeng Nabi yakin resep maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Lamun loba maca sholawat yakin kenging syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad.
Berarti tujuan nama emut ka Kanjeng Nabi. Kula bade naros, Bu. Ibu-ibuna jauhnya. Ampura Bu, ibu ayeuna keur muludan. Muludan tak boleh. Maulid sarwa ibunya. Punten Bu, lamun sok asup bulan Rajab sok maulid teu? Henteu. Lamun bulan Ramadan maulid teu? Oh berarti ingat Kanjeng Rasulullah setahun sekali Pak Ustaz. Bener teu? Coba perhatikan omongan kula. Di mana ingat ka kelahiranna, pasti ingat ka jamakna. Saha? Ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti judul nama supaya tambah mahabbah, tambah cinta, tambah eling ka Kanjeng Nabi. Berarti ngerayakan maulid sanajan teu di bulan Rabiul Awal hade. Cek masyarakat kaji urang mah ngarayakan maulid rek ti heula bae bulan naon? Bulan Safar bagus. Haji ulama ngayakeun bulan maulidna rek bulan Rajab bae mangga. Haji ulama ngarayakeun maulidna rek tiap bulan bae luwih hade nguntungkeun penceramah. Berarti penceramah teu eureun Ibu Bapak. Lan terus kunaon urang sikeun rayakeun di bulan Rabiul Awal. Ieu mah keur intisab nganisbatkeun ka kelahiranana supaya urang sikeun turung paham. Amana pahamna? Ya, dina agama Islam eta aya anu disebut Ashhurul Hurum. Bulan anu dimuliakan Allah jumlah 12, anu dimuliakan 4. Bulan-bulanna masih istilah perebutan ulama. Anu paling masyhur Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah. Eta bulan anu dimuliakan Allah. Pertanyaanna, kunaon Kanjeng Nabi teu dilahirkeun dina bulan anu dimuliakeun? Tapi dilahirkeun dina bulan Rabiul Awal. Naon sababna? Nuduhkeun supaya nyaho bahwa Kanjeng Nabi eta datus syarif, adatna mulyati asli. Artina sahabat anu nempel ka Kanjeng Nabi pasti kabawa mulyana. Urang mah mulya ge sebab urang milu ka Kanjeng Nabi, sebab urang nempel ka Kanjeng Nabi. Lamun teu milu Kanjeng Nabi mah bakal mulya ieu Bapak. Kuntum khairun nas. Ieu sakabeh termasuk umat anu hade. Ku sabab naon? Sabab urang nempel ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Kanjeng Nabi lahir poe naon? Poe Senin. Padahal cek urang Islam aya hari istimewa. Khutbah, khotib biasa rek naik aya bilang nangtung. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Inna yaumal jumu'ati setuhune dina Jumat. Muncak urang dieu mah sesungguhna hari Jumat, poe Jumat sayyidul ayyam eta gustina rajana ayam. Naon ayam Bu? Kotok bener. Seluruh napa? Mentang-mentang ayam kotok di mana ang kotok wae. Anu ngajawab kotok hampura Bu. Model nu kitu teu meunang berangkat ka Arab. Bener. Isin ke orang Indonesia Pak. Enggeuna ngartikeun seluruh sabae. Aya santri kula ngartikeun khairun nasi sabagus-bagusna sangu. Mentang-mentang nasi eta sangu dimaknaan sangu bae. Jadi isinkeun kana Bu pengalaman doang batur kula Pak. Batur kula alhamdulillah can lami ieu magawe di Jeddah. Saking banggana katerima pegawaian di Jeddah nelpon Haji, alhamdulillah orang katerima megawe di Jeddah. Megawe naon? Nyupiran orang Arab ke Haji. Alhamdulillah boga majikan beunghar, sugi, pakaiana loba, mobilna opat, imahna tingkat, istrina opat. Ieu mah contoh. Cekulah terus tiap bae megawena naon? Nyupiran orang Arab ke Haji. Nya mohon mugi-mugi megawe barokah, megawena lancar, mugi-mugi awet. Amin amin ka Haji. Eta nelpon poe Rabo, kunaon poe Minggu geus nelpon deui ka. Eta nelponna beda, sambari nangis, sambari galau. Ka Haji, urang sedih ka Haji. Kunaon ka? Kulana megawena dipecat ka Haji. Ku sadar naon maneh maling tah, nyolong tah. Henteu ka Haji gara-gara sepele. Kunaon? Kamari urang nyupiran bos keur buru-buru, karena buru-buru urang ngebut. Pas di tengah-tengah jalan ningali di payunan aya batu. Laju cek urang Arab, cek majikan kula, hajar, atuh urang hajar ka Haji. Atuh urang jawab, eta mah si anu palongo goblok. Atuh cek batur kula ka Haji salah kula naon pan cek urang Arab hajar.
atuh kalau menurut bae hajar atuh dihajar. Iya ku sabab tengarti hajarun batu aswadun hideng hajar aswad batu hideng maksud orang Arab memang hajar eta ikhbar aya batu ngerem lain diembat atuh pantes ya dipecat berarti salah pula kaji atuh modelnya tadi anu ngajawab naon ayam kotok modelnya jadi seluruh nabai ayam kotok gitu hajar mbak ambera punya celoteh punten berarti punten ibu bapak bicara tadi itulah ngomongkan masalah kanjeng Nabi berarti mutlak lamun kurang mutlak kanjeng Nabi bulan naon baik bagus cuma dia terintisab di bulanna poe Senin jadi mulia ku sabab aya lahirna kanjeng Nabi padahal Jumat kemuliaan orang Islam Sabtu Minggu kemuliaan umat Nabi Musa jeung Nabi Isa tapi tetap kanjeng Nabi dilahirkan poe Senin supaya dilalah sadar da yauma wulidtu eta poe urang dilahirkan maka turun syariat disunahkan puasa Senin Nyeneng Kamis Ngemis bener deh itu sabab naon lahirna kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti bila mana orang nganisbatkan bulan peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal berarti judulnya mengingat kanjeng Nabi lain nerangkan kelahiran wungkul sebab dina kitab Sirah Nabawiyah kanjeng Nabi lahir di bulan Rabiul kanjeng Nabi hijrah di bulan Rabiul kanjeng Nabi pupus wafat di bulan Rabiul bahkan dina riwayat anu soheh pupusna tanggal 12 Rabiul Awal jadi lahir jeung pupusna sarua teu beda maka ini jadi patokan para ulama kunaon kanjeng Nabi diperingati Maulid ya para ulama Syekh Abdul Qadir segala mahaul makena Abuya Dimyati mahaul kunaon kanjeng Nabi make Maulid ngabedakeun ieu mah sayyidul makhluqat kanjeng Nabi mah kelakuan nanti semenjak lahir mulia bersih dan asli tapi lamun ulama lamun kiai teh heula tingali akhir hayatna sanajan ibadahna gagah puasana gagah heula wafatna kumaha buktina aya cerita ieu kiai gagah ngan wafat sakitu kiai langsung di Allah bener teh di kampung si kentrung lu pondok loba balik ke kampung balik ke lembur mau jadi kiai kabeh lamun jadi kiai kabeh acak-acakan rebutan berkat kok ulah terpercaya komok-komok kiai na lo bapak guru kiai dua begerek sholat kedorong-dorong ustad kiai be tadi dua komok santri jadi kiai kabeh atuh kiai sifatnya doang lampu bu senajan tenda na pangkula luas anu hadir ribuan paling lampu nama 4 lampu nama 5 bener maksudnya anu hadir bisa kacangan ku sabab naon aya lampu berarti lampu mah dibutuhkan lain perjalma tapi paling sakumpulan eta 2 lampu 3 lampu namina ge kiai nyaangkeun nerangkeun akur teh makanya kudu diperhatikan lamun lampu tos kieu tos rek poek berarti kiaina candahan kudu diperhatikan ulah jojong-jojong bae ieu lampu tos ketak-ketip lah teuing mah sabodo teuing rek paeh karek naon pas tos paeh bari desul ya Allah kiai tos pada paeh hidup di urusan tapi mati eta geana maksudna anak-anak ibu ge kudu boga himah anu kuat cita-cita anu tinggi supaya bisa manfaat ilmu agama fi dini wa dunya wal akhirah mata berarti lamun memperingati Maulid awit lahirna kanjeng Nabi sampai pupusna kudu dibabarkeun lamun cek bahasa urang Sunda minal liang ilal liang mun cek urang Jawa minal bolongan ilal bolongan kunaon gitu ji kanjeng Nabi keluar lahir di liang maka pupus ge asup liang hirupna singkat 63 tahun maksudna kurang ngomong liang nuduhkeun Nabi ge sarua manusia biasa keluar di liang awewe keluar di liang indungna lain langsung ragat di langit tapi aya waslah indungna bener teh ngan bedana kanjeng Nabi jeung kanjeng Dimas tentu jauh pan aya kanjeng Dimas
bener tuh. Ari Kanjeng Nabi ngerti semenjak lahir tacan aya cacatna, can aya akhlak gorengna. Sok karo santri eangan di kitab naon be Sirah Nabawiyah, naon be anu nyeritakeun Kanjeng Nabi pernah teu manggihan Kanjeng Nabi keur leutik ngajar layangan. Moal aya. Kanjeng Nabi keur leutik nolong mangga. Teu aya, Pak. Kanjeng Nabi teh semenjak lahir terus dimuliakeun ku Gusti Allah. Maka cara lahirnya teh berbeda. Kalau bade naros ka ibu-ibu, Bu, sok renang teh. Sok renang teh. Setahun seberapa kali? Setahun seberapa kali? Bu, nu ngaran reungeut capeng teh. Leles teh. Payah teh. Ngelahirkeun nyiring teh. Bahkan ibu bapak saking putus asa loba awewe nu ngomong kieu ka salakina, "Kang, engkau saurang anakna dua bae. Kunaon? Kakang teh naon nu nyeri mah aing. Kakang teh ngasaan nyerina nu nyeri mah aing." Bener teu, Bu? Lamun aya nu ngomong kitu jawab ku bapak, tolol. Lamun urang milu nyeri laju nu ngurusan sia saha? Sia karena hejeng nyeri atau laki na milu nyeri urusan mah urang nyeri. Saha nu ngurusan? Maka Allah ambil nu nyeri awewena anu ngurusan salakina. Bener teu? Ulah iri mentang-mentang senang ngelahirkeun eta nyeri laju salakina kudu milu nyeri. Maksakeun kakak pokona kula lamun keur lahiran aya di hulu kula ngadampingan supaya lakina milu nyeri dituuk barangna sambari ngahejen atuh salakina atuh sarobe nyerina. Awas lah kitu ibu diberi anugerah ngelahirkeun anak sanajan nyeri saimbal jeung pahalana. Hoyongnya ho tinggal dina kitab Adabul Mar'ah. Awewe lamun ngelahirkeun ibu bapak bayinya lahir suci kesucian ibuna sarwa dosana bersih suci seperti bayi anu dilahirkeun. Untung teu, Bu? Beda jeung bapak-bapak rek tobat hese kudu loba istighfar, kadang-kadang teu ceri, kadang-kadang rek cerita diceri-cerita. Ini gawe-gawean astagfirullah saking hesena, Pak. Aku awewe rek dilebur dosana teu hese, cukup ngahejeun setahun sekali bersih dosa. Hidup reuneuh. Hidup setahun sekali. Ampun aja ibu-ibu ge atuh bersih dosana wungkul mah percuma, pan urang ge butuh ganjaran. Ulah khawatir. Nu ngaran ibu ngelahirkeun boga orok ganjaranna loba. Ngomong-ngomong urusan di pegawean urusan bayi ya ngan sakedar nyusuan anak nyusu orok eta pahala kabeh. Bu, bayi lahir nangis eta teu bisa eureun lamun can kapanggih konsumsi anak. Naon dikonsumsi anak bayi? Fa'alhamahu Allah milhamkeun ka eta bayi naon minumanna merekna susu. Mun teu percaya aya bayi lahir oak ibu neangan gemblong. Nah gemblong, empuk sarua bayi gemblongnya. Eta langsung antepkeun ka sumutna. Cicing sia moal bakal eureun sebab bayi menyahona susu. Kunaon bisa si bayi eta minumanna susu, konsumsiana susu, ku sabab bayi mah can boga huntu tah. Eta cek Nawawi Banten bila asnanin teu aya untuna. Maksudna berarti Pak nu ngaran susu eta sebenarnya konsumsian jalma anu can boga untung. Maksudna hari itu anu tos boga untung ulah kadang-kadang ieu mah teu gelem eleh. Jadi kudu eleh jeung jalma anu can boga untung. Tinggal dina keterangan Adabul Mar'ah anak nyusu bikulli masotin mi'atu hasanatin. Setiap saban-saban sasedotan 100 kebagusan. Masya Allah. Bayi nyusu wah sasedotan serot 100 serot 200. Coba hitung lamun sampai SMA nyusuna. Iya contoh iya mah loba nu sampai SMA nya. Artinya berarti nyusuan bae menang pahala ge. Alhamdulillah. Anjang Nabi keur lahir ngomong Aminahna demi Allah sipa eta bidana sipa Fatimah Suwaibah jeung Allah nurunkeun bidadari ti langit. Bidadari eta utusan Allah langsung Maryam, Hawa, Asia turun ngawahikeun ruangan.
sifat secek Siti Aminah. Demi Allah Sifat, demi Allah Aminah, orang geureuh sampai nglahirkeun da teu ngasaan doang ibu-ibu anu sok cerita teh. Cuma capek, cuma nyeri jak ulah biasa bae. Atuh dijawab ku Sifat, demi Allah Aminah, urang ge ngurusan lahiran nu ieu ningali aya nu lahiran gampang na masyaallah. Sampai saking gampangna urang teu bisa nyepeng eta jabang bayi kusabab iringan eta bayi keluar cahaya memancar, maka eta bayi ragad dalam keadaan sujud, maka diangkat ku Siti Sifah dibawa ke Abdul Muthalib. Wahai kakenda, iya aya cucuna Abah, iya cucu Abah tos lahir ajaib karomana luar biasa, mulyana yakin agung sebab dia lahir beda jeung jalma biasa. Akhirna saking banggana Abdul Muthalib dicandak eta bayi puterkeun di Ka'bah, beres diputerkeun nangtung di payunan bapak ibu. Wahai kaum penduduk Arab, urang ayeuna boga incu, urang bere nama ismuhu Muhammad. Akhirnya ia jadi tetembongan, jadi contoh ku masyarakat Serang, di mana aya jalma lahiran pasti adat nakos gitu. Sok teu percaya, padahal nu lahiran anakna teh Siti, padahal nu lahir anakna teh Romlah. Tapi kurang ketika lahir rek dibere nama aya santri baca heula falamma ana awanu maulidil karim, tergantung aya nu falamma ana aya nu falamma tama, beres dibaca rawina eta kabeh nangtung baikna ibu bapak diangkat make marhaban sesuai adat lagamna masing-masing. Lamun di Serang lagamna santuy, adatna santuy, marhaban ya marhaban, lagam Serang. Apa dari Lincang rada beda, semangat marhaban yau, marhaban yau. Ada Lincang bener, padahal judulnya marhaban ngan lagamna beda-beda, bener tuh. Ibu bapak tetap marhaban menangtung bayi diputerkeun, beres diubengkeun laju di payunan kiai samaina kata. Berarti eta nyontok percis seperti Abdul Muthalib muterkeun eta di Ka'bah, laju ngaikhbarkeun anak kula namina Muhammad. Nunut sunah Kanjeng Nabi minimal khairul asma'i ma humida wa ubida. Bagus-bagusna nami kanggo anak anu ngandung pujian, anu ngandung persembahan. Muhammad eta namina muncul dina kitabna Soihul Ibad bab masih akroma nabi Yahudil ismi, Allah ngamulyakan lewat namina. Jadi namina Nabi Muhammad eta mulia, saha nu ngamulyakan Allah. Teu percaya urang buktikeun. Bu ibu-ibu anu make kudung agamana naon? Islamna asli tak KTP. KTP. Oh, bagus. Ampura bu, kitab suci na orang Islam naon? Al-Quran isinya sabaraha juz? Sabaraha? 30 juz. Orang bade naros. Ibu pernah ente saumur hirup baca khotam 30 juz? Pernah ente? Beratnya baca mentos ngawiyak-wiyak nih ngabuka-buka be pernahnya? Ngabukai can khotam-khotam tutup be pernah kitu punya? Guys minimal ngabuka-buka bisis disangki munawir ya bohong mangga beres pengajian balik ka imah ngalah cai wudhu sandak Qur'ana dibuka awit di surat Al-Baqarah nepi ka surat langganan. Naon surat langganan bu? Surat langganan naon? Falak binas. Ya sini asing macan hotam dia ada di tengah eta mah falak binas pan langganan ngariung eta. Bener teh? Bu, ingali teangan ayah ente Allah manggil ngageroan Nabi Muhammad langsung make namina. Beda jeung para nabi anu lainna. Sok tingali dina kitab dina surat Baqarah Allah manggil ka Nabi Adam teu sungkan-sungkan. Ya Adam uskun. Ya Musa, ya Harun, ya Daud. Dina surat Maryam, ya Yahya, hudil kitaba bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya. Langsung make nami. Tapi kan pernah mandi di Quran Allah manggil ya Muhammad, ya Ahmad mol ayat. Lamun ayat di Quran ya Ahmad, ya Muhammad berarti Quran palsu.
Lanjut di Allah manggil Muhammad kumaha, carana kumaha ngamuliakeunna, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, make nama pangkat agungna rasul jeung nabi. Bukti Nabi Muhammad namina diagungkeun jeung dimuliakeun ku Gusti Allah. Sarwa bae nami ibu boga anak, namina hoyong dimuliakeun, minimal namina kudu boga makna bagus. Muhammad ge lamun cek santri mah asupna ka isim alami mankul. Aya alami mankul, aya alami murtajal. Wa minhum mankulun kafadin wa asad wa durtijalin kasuada wa udad. Ari mankul mah perpindahan nyandak ti isim jenis, ti isim sifat, ti isim maf'ul eta dibere kanggo nama seseorang namina isim alami mankul. Muhammadun isim maf'ul, maknana jalma anu dipuji, orang yang terpuji, pantes nepi akhir hayat sampai ke kiamat anjing Nabi selalu dipuji ku umatna. Betul deh, berarti wasilah ku sabab doa. Ulah jauh-jauh bu, ya contoh Munawir bega. Munawir yang umur masih murah, nembe 18 tahun. Percaya nggak? Sarwa orang itu bah. Umur masih murah, ji Arisia maneh mondok ji mondok na ngaji saleh doang ceramah teu boga ilmu abisa teu aya tapi kunaon tahadus binikmah samulut kulapul kamana-mana ibu bapak. Naon apakah karena sebab ilmu? Lain, bisa jadi ku sabab doa wasilah nama. Nami kula Munawir, nawaro yunawiru tanwiron fahuwa munawirun, maknana jalma anu nyaangan. Mun cek urang Jawa mah wong kang madangi, jalma manggil ka kula Munawir sehat, jadi doa diaminan ku malaikat amin. Cek Gusti Allah pantes namina jalma anu nyaangan, lamun penceramah mencocok maka Allah kabul urang bisa ceramah. Gara-gara nami maka can pernah manggi aya kiai merekna kita panggilkan Kiai Haji Mat Pengki ayan teh. Mat Pengki Madurin ayan teh. Kita panggilkan kiai kita penceramah kita Kiai Haji Michael Jackson ayan teh. Malaikat lagi sendiri tepantes Michael. Tepantes maka rata-rata penceramah Anwar, Munawir, Munawar, Nurul. Eta ibu bapak ku sahabat maknanya bagus. Aku lihat minimal tafaulan kana nami kiai kana nama ulama. Ulah yang mengabere nama anak sakarepna dewek bae. Nami anak anu dicontoh artis. Nami anak singkatan ti bapak jeung ibuna ting batin. Bapana Abbas, ibuna Kokom, anakna Baskom. Saha nami anakna teh Baskom. Kunaon Baskom teh? Atuh kan laki kula Abbas, kula Kokom Baskom. Bapana Mamat, ibuna Siti, anakna Mati. Acak-acakan bu, nami menu bagus. Tingali Imam Nawawi, ibu bapak eta aya opat. Imam Nawawi, Syekh Nawawi, Ki Nawawi, Mang Nawawi. Beda tuh, beda, tapi nami sama. Kurun paling pertama Syekh Yahya Syarafuddin, lahir di Damaskus, kota Nawa, maka lakop dijulukina Nawawi. Percis doang di Pandeglang. Aya kiai hebat, kadang nami asli nami terkenal, tapi nu terkenal nami kampungna. Mondok kaditu kamana ka Kiai Pasmun. Saha Kiai Pasmun? Pasir Munjul. Bener teh? Mondok kaditu santri alat kamana? Kadu Kabeng. Kiai saha? Ki Sanja. Kan julukan. Lain nama asli santri Jago Alfiyah. Maka Ki Nawawi, Imam Nawawi anu kajuluk Imam Nawawina. Aya urang Indonesia namina Abah Umar. Boga anak resep jasa gede jasa kasih ka Imam Nawawi. Hoyong kula boga anak doang kieu. Maka anakna dibere Nawawi. Terbukti jadi ulama hebat, diwafa dipupuskeun dikubur di Makkah. Karangan kitabna lebih di 25. Anu paling terkenal Tafsir Munir Syekh Nawawi At-Tanara. Ada deui Ki Nawawi, beda. Ari Ki Nawawi mah Mandaya. Di mana Mandaya? Carenang Caket Keragilan. Sarua cik ulama hebat. Nganggit kitab Awamil. Arak mondok di pesantren
pesantren ngaji ilmu alat merekna awamil eta kalangan kinawawi mendaya iklam anal awamila fi nawimi atu amilin iklam kelima fi'il amr ngaji karak semalam hulu tos munyer karangan si Nawawi mendaya ibu bapak bukan ada deh Mang Nawawi kurang keramat tukang urut nah ini disebut segala Mang Nawawi supaya salah paham maksudnya senajan orang tafaulan melu namina ka ulama ari teu bisa ngadidik mah atuh sarua bae maksudnya nyocokkan nami lu pendidikannya kudu muafakoh kudu mutobakoh nyocokkan ulah sampai kagedean nama kabagusan nama tapi tak bisa ngadidik mentang-mentang sok milu manakibang boga anak ka ustad urang rek diberekeun nya anak namina Sultanul Aulia Abdul Qadir punggah saha nama anaknya Sultanul Aulia Abdul Qadir bagus tapi bisa tengah didikna bisi teu bisa ngadidik laju anak tambah gede tambah tambleng teu sok sholat teu sok ngaji sok pagaweana mabok ngarusak manaki bobengian mabok eta kapan jeung masyarakat di pinggir jalan lur naon Sultanul Aulia tepar atau cek kiai caat rasana caat teu aya di manakib merek Sultanul Aulia tepar rasana teu aya dina manakib nu ngaran Abdul Qadir mabok kunaon di mah aya Abdul Qadir mabok ku sabab teu bisa ngadidik berarti minimal rek melu sunahna Kanjeng Nabi ilu namina sebut namina anu loba sebagaimana dina kitab Hubbun Nabi aya qaulna Imam Qodiyah iya ibu bapak cek Imam Qodiyah supaya ibu-ibu kabeh kenang barokah ti ulama urang macakeun lafadzna ibu nuturan dipengkeun nyamunya sarang-sarang baca punya Bismillahirrahmanirrahim wa min mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu qadrihi wa ihya'u sunnatihi ulangi amin ulangi Hampura para kiai matak pantas para penceramah lamun ceramah teu loba ngadalil. Ku sabab masyarakat mah kitu lamun ngada loba ngadalil masyarakatna mangguk-mangguk lain ngerti ngantuk. Bener teh? Ulah kana mah doang sok heureuh bae malotot ieu. Mangguk-mangguk cek batur ngarti teh henteu bubu. Atuh kunaon kitu ngantuk ngomong naon meureun kiaina lah ngomong koladi pukul ieu. Pantes bae kiai mah biasana hoyongna heureuy bae. Hoyongna bercanda bae. Kunaon sebab pengajian umum hese akur teu. Mantap ibu bapak kula nuntun ieu lain berarti ngajaran supaya urang mengajak lafaz urang pernah mengucap qaul para ulama supaya kenging barokah amin ya robbal. Beda lamun munawir di warung kieu teh dituntun ye ibu pasti apal qul huwallahu ahad. Nah, positif pemburu berkat maka bikin hafal. Mau alam tak hafal menjadi kulhuna hafal, ayat kursina hafal, tapi kadalilna mah teu nyaho. Ah, ngariung bae naon dalilna kan semoga nu penting mah ngariung. Bener teh? Pantes bae loba jalma ngomong ngariung bid'ah, cara kubur bid'ah, da ieu bid'ah, maulid bid'ah. Ku sabab naon? Urang mah kadang-kadang ngan hafal bacaanna tapi hafal dalilna. Atuh teh. Tapi ge lumayan kan. Berarti pantas bisa maca ngelafadzkeun Quran atur teu. Contoh pernah urang gunaros ka ibu-ibu. Ibu-ibu saha nu hafal surat Al-Ikhlas? Eta jawab rata-rata teu hafal ka haji. Saha nu hafal kulhu kula ka haji. Bener teu waras, Pak. Ngomong Al-Ikhlas bejana teu hafal, ari kulhu hafal. Kunaon gitu? Sebab menang kulhuna wasilah ngariung. Ari di Quran itu jarang ningali eta merek surat naon maka kudu kabaca kulhuna. Doang bapak-bapak biasa ngabaca surat ayat kursi plus sepaket jeung mejana. Atau kan ayat kursi pasti aya mejana, Bu. Bener teh? Emang aya di ayat kursi plus sepaket meja. Aya wa huwal aliyul azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sepaket. Bapak-bapak kabeh rata hafal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Balik ka imah anakna naruspa. Hari tadi mun dibaca lillahi ma fis samawati eta Qur'ana surat naon sih? Naon jawab bapak? Teu nyaho bapak ge menang ti ngeriung. Bener teu, Pak? Tah
berarti budaya orang yang ngajarkan baca Quran kalaupun kahapal dina surat. Nah alhamdulillah. Terakhir, wa min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncak urang serang artikeun kieu, iku tetep setengah saking mahabbah, bukti cinta ka saha? Ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi make khobar muqaddam berarti kudu aya mubtada muakhir, ta'zimu qadri utawi ngagungaken pangkate Kanjeng Nabi wa ihya sunnatihi jeung ngalakonan sunahna Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti bukti ngagungkeun ka Kanjeng Nabi minimal ngamulyakeun kudu loba nyebut Nabi Muhammad. Carana maca sholawat. Eta amalan anu paling gampang tapi manfaatna gede. Ulah tadi sidik mah para kiai para baji munawir bisa kiai semenjak zaman mondok telo babiritan, tapi ketika balik ke imah istiqomah orang tua kula guru kula ngamalkeun hiji doang, munawir maneh lamun ketos istiqomah di imah abah ngan amanat hiji supaya hirup sia manfaat, supaya loba rizki dunia jeung akhirat, anak terjadi masakan, maka titip ba'da 5 waktu sholat wajib ulah tinggal maca sholawat sabaraha kali bah 10 kali beres Allahumma anta salam. Eta ijazah ti guru kula urang ijazahkeun mangga diamalkan mugi-mugi bisa istifadah bisa ngalep faedahna amin ya rabbal. Naon di lafadzna cek guru kula anu dilugotkeun anu ditalaki langsung diajarkeun kieu.